Ai mama apa suratan ini mah? Apa? Mau jual atuh. Ulah, bapak bisa nyarekan dijual. Ih, pangang motor yuk. Ulah, hayang motor mah jualnya sampena kaina, ulah dijual ke bona. Atuh nggak teruput jual ke bona nama. Udah mau menang ngejual sampurna hungkul mah. Ulah bisa nyarekan bapak. Di mana suratna? Itu apa lah mau bisa nyarekan? Di apa? Aku mau apa nggak jadi teu Bisa apa? nyarekan bapak. Jika itu ke bapak beda heula. Ai sampurna mah bae. Baik. Jeung Bener. kaina heula jeung. Ai mah. Budak aya nama aya kahayang teh kalah ngajual kebon. Lain heuh usaha. Hayang ngajual kebon. Ai mah. Naon teuing? Ayo hayang motor kalau di ditah jual sampo mah menang-menang acan ieu mah. Sabar harga sampo. Coba kebona ge. Angsa kieu. Geus jual kebona. Coba santun sampuna ge teu rata gardena ge. Anu bala di maka karamalak ieu mah. Nu handap mah heueuh meureun. Sekarang ulang-ulang. Serangan. Power aing ya. Suri deui. Musuh payap. Kamana, Jok? Musuh kayak itu kanap kewalungan. Kalau butuh ulang-ulang atuh. Semak menang wae. Tuh kan atuh daripada ulang-ulang kieu. Bunga iya. Hayang motor aing, Jok. Sia mah teh kamari hayang motor geura beuli. Kae duit nanti mana? Sia teh ya sebagai manusia kebagianan dibere akal pikiran. Lamun teu usaha jualan kayak dia jual kebon anjing. Pan ulaheun ku indung aing. Tuh geus ulah meuli motor. Mun sampuna mah bae cenah. Aing. Sampurna dijual ieu. Heeh. Aduh, euy. Sok mulian gitu, Jok. Leganya. Mulian aing ngabandar sampe kijieun opak euy. Sok kana opak. Pan teu ku aing di aing pan nyuplai ayeuna mah. Nyuplai ka pabrik opak. Bener ya dijual. Heuh, kok pae, Jok. Asa ayeuna keneh aing masuk. Ayeuna keneh aing kajeun moal ting nguseup kajeun teuing erek eta nelpon baturan aing uang ala ku aing. Di ala ayeuna Ayeuna keneh ku aing ek langsung ku aing. Aya duitna ayeuna, Jok. Duitna ayeuna nya paling ge 3 bulanan lah duitna mah. Iya lah. 3 bulanan. Yeuh geus kieu we atuh. Ayeuna kurang di ala, ayeuna kurang dibayaran keneh. Geus beres di ala mah kurang tuluy di duitan, urang ek nelpon heula dunungan urangna. Cicing heula ya, telepon heula. Bos. Halo. Bisa si Ajo lain. Heeh. Mana yang bayar? Lain, Bos. Yeuh, bisa TF tuh bos heula ayeuna 10 juta mah, Bos. Aya tutupun sampe. Teu hayang. TF bayar heula nu urut hutang baheula bisa bisnis teh meket. Geuat. Akan lagi si goblok. Kumaha Jo arek mah? Erek kalem. Bener mun moal kabaturkeun ku Yeuh, ayeuna, geus kieu we kurang dibeli ayeuna sakintal 200.000. Di ala heula kurang di kilo heula. Ke geus puguh di kilona sabar-sabarana kurang tuluy di duitan. Lamurasan. Sabaraha. Buatna komo 100.000. Murah ayeuna mah sampe murah teu payu. Kalau gitu, Teu payu. 200.000 sok geus ayo paling menang sabaraha kintal? Heuh uang alana heula ayeuna kurang. Aya duitna iraha. Beres ngala ditimbang tuluy dibayar. Bener. Bener aing mah. Heuh, sok atuh. Aing kajeun moal nguseup kieu mah lah. Sok. Tuh bantuan ieu apa tuh? Heuh, sok nah bantuan kumahana. Aya we pemilikun mah. Anjing alah sampu ayeuna mah. Wah, anjing. Jo, naon Jo? Kade labu Jo? Kade labu cukup siak geus anjing. Saya mah kumaha bisa hanteu? Bisa atuh bisa siak nipu. Anjing ieu ngajual sampo kieu nipu sia. Nah, nipu geuning. Heuh pameureun atuh mah ieu leutik keneh sirek dijual. Atuh ngawana tah ieu, nu geus baradag. Ieu cangkeng aing ngeureun ieu. Sama ngalah hiji wae. Geus ripuh nah kumaha ieu loba keneh. Ulah sorangan atuh. Bantuan atuh mau pacul. Turukeun ka batur.
Baru murahan batur. Mau kebagian aing atuh. Mau pacul. Mau keluar aing betul. Ya. Detik itu nya mah. Ya kita atuh anu deuleu atuh. Aing lamun teu butuh duit mana najis anjing da. Untung we aing keur butuh duit. Oh, gua lihat mah euy. Tapi nu gede mah euy aya sebetina euy. Dibatiun aingnya. Sebutan heula kitu euy. Lah. Sal, bantuan atuh, metere guat. Gila sih mah ya. Pura metere menang duit sih ya. Buru ya, aduh, aing bantuan. Kayak komisian mah, Jo. Komisi cungur, aing sampai saha. Sampai sia ieu teh. Buru metere mah. Bantuan aing ye. Cih, kapan aing mah ngajual? Atuh lamun aing ngiluan bantuan mah. Buburu aing, Jo, di bulan sabaraha? Anjing, deuleukeuneun sia ku aing. Geus kaalaman kabeh ku aing. Sia teh diantuk moal dibayar ku aing. Lihat bingung mah. Ajo, Pakeun naon sia? bantuan yang kenaon sia. Hayang duit na unggul sia mah. Buru. Deuleu ieu tanggal naon ieu? Lah, Nah, kadu bapak aing hayang ngamuk. mohon tanggal sampo ieu mah. Kaduh euy. Iya. Sampai hungkul ieu nu kieu. Lisahan teu. Melakan teu sia nya. Bagian ngajual pangheulana goblok. Terus ulah loba ting was-was aja ala. Atuh nu petot kitu mau ting di ala, Jo. Aruhan euy. Ya, Asia mah ieu nu badag tah. Loba tah nu baradag. Bantuan yang ditunjuk unggul. Nah, jis aing mau naik deburuhan mah gua aya. Jatuh nu rada badak, Jo. Oh, sakadinya deui. Coba parat kali itu, Jo. Kanda pokoknya kali itu. AKB. Jo. Geus beres lain. Acan beres kumaha. Ternyata wadahkeuneun teh kilokeuneun keneh. Unjaleun kana mobil jauh. Bayar heula tuh, Jo. Bayar heula tuh. Anu si acan. Ih, bapak aing sih mah bisa ieu. Bapak aing bisi kumaha? Teu urusan aing mah. Itu urusan sih mah. Bayar heula buru menjun. Jo. Padi oge engke heula Ke aing teh. Kapan aing es ulin ayeuna na kumaha? Kan ieu geus beres ieu. Acan. Acan wae atuh. Acan beres dah. Bantuan. Ya mah. Buru, Jo. Aisyah. Hah? Ayo sampai pangumah sialaan. Dijual, Pak. Dijual kasahaan yang dijual ke Mang Joni tah? Ieu kuat dialaan. Iya kumaha nanawarkeun ti kamari urang geus moal duit Bapak tas nawarkeun ka Mang Joni Isang. sih, urang mah teu apal, Pak. oke tadi beli sabaraha nya di barangna sabaraha Nyebut nama sakintal 200 nah. Asa popoe ngalawa pira ke dijual ka batur di. ih nageun teh urang mah teh nyaho da urang mah matak nawarkeun ka Mang Joni ge ya geus jadi 500 yang kana di barang Geus laku urang wak dibeli wae imah wehna wa. sok atuh duitna heula ka dieu Engke wa duit temang nang ge kumaha aing butuh matak dijual ge yo Di pan ieu urang geus ngalawa pira aku dijual ka batur. mane wani sabaraha sok diborongkeun Mang Joni mah wanian 500 500. heuh 500 diborongkeun ka handap Embung aing 200 mah. 500 mah mun 200 mah bae. 200 teh kiraan sia mah sampai sakitu lobana Ieu mah ngalah sorangan urang wa. heuh sok aya wani sakitu mah aing ah
200 ke sisa lagi tadinya sal. Nah, jadi cek urang mah. Hampir aku di 200. Spesial 200 kumaha teh? Cek Mang Ajo cenah nawar 200. 200 teh sabaraha? Cintal. Heh, 500 teh aing diborongkeun kabeh tak ka Mang Joni. Di rumah tuh urang. Teu percaya ka aing? Oh, geus menang ngalawa. Sia mentara bebejah heula paisal na kumaha? Pan bebeja ka mama nanti ngomong gitu. Hanteu na bebejah kumaha? Ai maneh mah teu naik dijual ke naon? Pakai ulin. Nah ulin kumaha ken pan ieu teh ladang miara mah digembuk segala macam segala. Nah, atuh ka anak mah. Berujo bayar ngajo. Dijual heula ke urang. Montong ari can aya duit teman Mang Joni tadi lah. Tua. Ku aing duitan. Kumaha teh sok kumaha jeung urang ayeuna? Geus sok ani 500 mah. Sok aing mah di tempat itu ya. Sok buru. Lamun duitna ayeuna mah sok aing mah ajo. Can aya duitna wa. Nah sia teh embung aing. Sambung kumaha ajo kadieun kayak lagi jual ku aing ka Mang Joni tah. Ngasal tuh ngasal. Oh, tulungan naon sih? Ya aing capek ngalasa popoe ieu di dieu. Pikiran Sok tuh musuh wae aing. aing nyeborong 500.000 aing butuh duit. Sia nanaonan bebel. Kumaha tuh ieu? Heh duitan sok 500.000 ku aing ka Mang Joni ka jeung mah tulus. Cing 500.000. Heuh nepi kahan, tapi borong ngaran aing. Gua aing geus we buruh ngalawe ka dieu. 200. Aing hitung-hitung buruh ngalalah sapopoe di dieu aing bebelaan teu nguseup. Burung ngalah 200 naon sih teh? 200.000 ngalah bakal teu capek aing sorangan. Nasaha nu nitah ngalah? Nah, Mak, ieu sok kuat. Nah, aing mah teu nitah ngalah. Heuh, sok kumaha jauh-jauh. Heuh, sok geus bayar 500. Bener. Engke diburuhan di aja mah. Ente ka urang gua naon kada ya urang tawarkeun ku yeuna. Heuh, sok ke diburuhan di bereje. Bah, urang mah DP-an heula 60. Nah, 60 500 kabeh heula nah teh di DP. Apa di DP-an atuh? Atuh nganjuk-nganjuk kene gitu mah embung aing mah. Atuh deung atuh da mobil duit mah atuh. Oh, we ge 500 bohong eta sarua geus ku urang. Oh, geus we ya. Ieu teh pengan duit 100.000 tah. 85 100. Kayak kurang transfer. Sok aing transfer heula. Sok atuh aya mah rewel atuh duit tak kitu wae atuh. Sabaraha? Tah, biasa merape. Tah, geus asup. 400. Heeh. Geus. Heeh, geus nuhun nya aku poe alat tah, ieu geus meunang alat. Ya, tapi urang kade jeung tadi urang boya masalah naon. Moal tah si Ajo mah. Deal. Geus. Enaknya. Aing sapopoe. Yo Ajo tadi sia kayak burung hala. 20.000. Nah eta ge diberes sakitu ge. Aya abi, Pak. Aing jang mun obat nyeri cangkeng ge moal meunang ieu mah. Tah 20. Da ongkos dia ajo. Jang geus diajo aing digawekeun sapopoe anjing teh meunang 20.000. Aing duitan heula tuh jadi. Yo, arek dijualan cek aing bejah heula ka kolot mayan. Pan enggeus ka mama. Jual kanu tegablek duit nanaonan. Cek aing naon tadi duitan heula jadi aing teu menang duit. Mun dicaritakeun mah aing leuwih nyeri anjing. Sapopoe ngalas sampu meunang duit 20.000. Ah. Cek aing ge naon tuh aya bebelian sing boga modal heula geura ulah padu wae. Modal cukur. Huntu anjing. Ah. Aing capek anjing.